Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah kalayan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman genepnya. Nah tinggal huwa ma fihi nya. Coba tuduhkan lawan. Halaman genep jajaran genep ti hanap. Aya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ari itu tarkuhu teh etama perkara pihi anu tetep dina itu emak ta'abun ari kacapean wa mu'anatun jeung kapayahan ngaripuhkeun gitu. Amma tadbiru umuru ma'asyihi. Anapun ari ngatur pirang-pirang kahirupan urusana itu si murid ala wajhi sahlin netepan kana perjalanan anu gampang anu ringan-ringan. Ye ngalajengkeun hikmah anu kasarat anu kaopatnya anu kaopat. Kamari sebatkeun arih nafsaka bitadbiri kitunya. Reureuhkeun diri anjeun tina pangaturan antos diatur ku Gusti Allah reureuhkeun. Tadina palebahan ieu ngalajengkeun huwa ma fihi ta'abun wa mu'anatun amma tadbiru umuru ma'asyihi ala wajhi sahlin. Jadi netepan kana perjalanan anu gampang, anu ringan-ringan. Jadi anu ringan-ringan mah ngararancang mangga kitu. Ngararancang kahirupan, memprogram kahirupan mangga tapi anu dipahingna mah ngamastikeunana. Janten urang ulah ngamastikeun. Misalkan enjing abdi upami gaduh artos 1 juta misalkan. Kurang dirancang. 500 misalkan kanggo meser beas gitu misalkan. Anu 200 misalkan ek meuli sapedah butut gitu bahasana. Tapi teu mastikeun, maksana teh teu mastikeun teh kieu. Pokona mah 500 kudu kana beas. Terus dia misalkan ponan 300.000 teh kedah kana sapedah. Misalkan. Nah, anu 200 na misalkan kanggo bensin misalkan. Eta teh kedah kitu.
terus diatur teh kedah kitu tah eta teh kenging. Janten upami ngarancang anu ringan-ringan mah mangga tapina teu kenging ngamastikeun. Upami ngamastikeun mungkin biasa nama sok jantan capek. Makanan mau anatun jantan capek jadi jantan ngaripuhkeun upami tos diatur. Misalkan urang gaduh artos 1 juta rencana bade 500.000 teh kang ngebeas. Torojol misalkan enjing misalkan sepuh urang ya. Rama urang dongkap misalkan. Sahabat dan dongkapna misalkan sepuh urang teh butuhan artos. Coba jang misalkan namut dan misalkan bapaknya 500.000 takan dina hate teh janten keheul eta teh. Ya, janten keheul. 500 teh jang beas ieu teh padahal. Ari lamun teu dibikeun nya kakolot keur butuh. Ari dibikeun kumaha ieu beas. Tak kitu teh. Katakan nangtukeun teh ngamastikeun teh ngaripuhkeun kitu. Tapi buat upami ngatur-ngatur anu eta teh ngatur-ngatur nu ringan, tapi teu kenging naon, teu kenging mastikeun gitu. Ya, teu kenging mastikeun. Jadi teu nanaon eta teh ala wajhi sahlin mah, teu nanaon ala wajhi sahlin ngatur-ngatur hirup teu nanaon ngan ulah so teh mastikeun. Nu ngamastikeun nu jadi masalah mah eta teh nya pasti ieu mah keur anu misalkan. Torojol misalkan tadi teh kolot misalkan ka bumi keur anu pan tadina mah keur anu minjem cenah jang bapak ya keheul pan jadina teh teu tulus sih merek meuli anu teh kitu teu tulus ieu bapak datang minjem karunya mun teu dibere keheul eta kana kaayaan eta teh jadina teh teh ieu mah tadina mah arek meuli anu kun jadi kan anu kitu kan eta teh ngamastikeun kitu teu kengeng. Jadi kos ayahan jeluna jadi capek tuh. Ada itu kudu misalkan agak 2 artos orang ente ngatur-ngatur misalnya jangan tapi teu ngamastikeun atuh eta mah mangga upami enjing diirodah kitu mah mangga misalkan eta teu ngatur teu ngamastikeun. Lamun ngamastikeun ti awal bungahna kengeng artos 1 juta teh awal hungkul bungahna. Ya, bungahna teh awalna hungkul. Kengeng misalkan urang artos 1 juta kan bungah tah. Ya, awalna tah bungah. Awalna bungah. Ngan 100 kengeng artos 1 juta teh rencana bade meser anu ternyata kaanukeun. Tah eta anu jadi masalah. Jadi nganggaduhan pamadegan, ieu mah datang duit teh kalka jadi riweuhnya. Jadi nanti kitu tah. Jadi teu matak nyugemakeun. Ya, bahasana kan gitu. Duit 1 juta dibikeun ku kuring nyaah pan geus eta. Teu dibikeun heuh bapak butuheun. Eta teh bingung boga duit. Jadi ku boga duit teh bingung teh jadina teh kitu. Ongkoh boga duit tapi bingung. Gitu. Sok padahal mah kuduna mah gaduh artos teh janten genah kitu. Genah. Kabutuhan tercukupi. Yes, ku sabab awalna tos mastikeun matakan sok torojol kitu. Janten sing horeng pokok utamana urang sasaranna kieu. Fokusna kana hiji perkara urang mastikeun di mana-mana urang tos mastikeun perkara eta pasti kadituna pasti datang kabingungan eta teh. Kitu. Ngaistilahkeun nama janten datang ripuh eta teh. Ripuh, nya. Matak mun arek ngatur berarti ulah tarik teuing ngaturna bahasa nu tarik teuing teh nyata ulah mastikeun ari matakan bahasa ari nafsaka minat tadbir teh kunan ye ke musonif ye dina hikmah anu nomor kaopat teh dibahasakeun saperti kitu. Jadi maksudna ari nafsaka minat tadbir teh lain ulah ngatur-ngatur maksudna teh kitu nya lain ulah ngatur-ngatur ala wajhi sahlin pek bae ngatur-ngatur ala wajhi sahlin mah ngatur-ngatur anu ringan-ringan mah pek bae nya heug kitu ngan ulah so teh anu tarik teuing artina anu tarik teuing teh berarti ulah ngamastikeun sabab lamun tarik teuing komo nahsis mah nya komo nangtukeun pasti eta teh bakal ngaganggu kahusuan hate
ngagang kana kausuan hate dina munajat ka Gusti Allah. Saking pastina eta anu dituju ku manehna, antukna hate nepikeun ka jadi riweuh. Dan teu kudu riweuh salaresna mah. Jadi teu bisa wusul ka Allah teh kahalangan ku dulamil wujud. Nya. Jeung naon deui? Jeung sawabiku tabiat. Kitu pan. Jadi riweuh hate teu bisa musyahadah ka Gusti Allah teh kudu dulamil wujud. Sabab hate riweuh kunaon? Ku akwan. Gitu jadinya datang rezeki lain matak bunga. Tapi matak jadi riweuh. Nah, itu menang duit jadi pusing. Menang duit jadi pusing. Atau mendingan teu menang duit itu pusing jadi gitu. Jadi teu acara jadi kitu nya. Tah, eta itibar pikeun urang. Artina ulah ngamastikeun. Lamun bahasa sepuh kapungkur mah ulah miheulaan iradah. Gitu. Nah, kitu nya. Jadi bisi riweuh hate teu bisa musahadah ka Gusti Allah eta teh hate jadi pinuh ku akwan. Yastainu anu minta tulung itu si murid bihi kana itu tadbir. Alamat lubihi kana anu disupri ku itu si murid. Jadi dina ngahasilkeun anu dimatlub teh minta tulung kana tadbir. Waduh, ieu nya bahaya. Kade ulah nepikeun ka kitu. Tapi lamun dina ala wajhi sahlin ngatur-ngatur anu ringan mah mangga. Tapi ulah nangtukeun gitu, ulah nangtukeun. Eta mah teu nanaon yastainu bihi alamat lubihi teh teu nanaon nya. Jadi minta tulung kanu disuprih teh teu nanaon. Eta mah ringan. Artina arek terjadi mangga kitunya, arek henteu terjadi oge mangga gitu. Ieu urang sing eta ye, lempangkeun hatena nya. Lempangkeun hatena. Karena memang ieu keseharian urang. Jadi dina hikmah anu kaopat salaresna mah rada munal ya. Upami ditinggal dina logatan. Pala bahasa maka teu jadi bahaya bihi ka itu si murid. Jadi mun ala wajhi sahlin mah heug bae gitu. Ngan lamun dipastikeun eta matak jadi bahaya. Walidan ku ayana kitu. Waroda datang naon at-tadbiru ari tadbir. Tadbir teh tadi ngaturnya, ngatur urusan kahirupan. Etan nisful ma'isyati satengahna tina kahirupan. Ari tadbir teh satengah kahirupannya. Reureuhkeun tina tadbir supaya hate jongjon taroke jeung suluk. Kasaha ka hadrat Allah. Lamun aya tadbir, berarti kadi itu berarti nisful ma'isyah. Pek bae eta mah teu nanaon ngan ala wajhi sahlin. Gitu. Eta mah mangga. Artina berarti lain ulah ngararancang hirup ngan ulah mastikeun hirup. Gitu. Ya. Kuring muntos boga duit 1 juta teh rek ngomean motor misalkan. Tapi ieu teh sanes mastikeun gitu. Ieu masukan we nepi anu dipikah hayang teh. Tah eta mangga eta mah. Tah eta disebut ala wajhi sahlin teh. Ya, ala wajhi sahlin. Tah kitu mah mangga. Ya. Mangga eta tadbir di dinya mangga. Ya. Pama makari perkara koma nu ngajalan nu ngalakonan bihi kana itu emak. Saha goiruka salian ti anjeun anka jauh tina diri anjeun eta la takum ulah ngalakonan anjeun bihi kana itu emak linapsika pikeun diri anjeun. Lamun aya perkara nu ku batur tos dipigawe pikeun urang tos dipigawe ye tapi pikeun urang hasilna teh tah eta urang ulah sok milu migawe deui. Ulah sok milu migawe deui da eta mah tos puguh jang urang. Nya, batur migawe teh keur urang eta teh. Ari ieu mah urang kalaka milu migawe. Ulah nya kade teh. Sapertikeun urang hadiah puji kitu nya hadiah puji dionang hadiah puji. Pantuan rumah teh ditana hadiah puji. Ari alas pikeun urang mah geus dicacahan. Nya, geus disiapkeun. Hak urang teh eta teh berkat bahasana kitu. Nah, di barat kitu.
Jadi pamakoma bihi goiru kaan ka latakum bihi linapsika eta teh perkara anu tos dipigawe ku batur pikeun urang nya. Urang teu kudu migawe kana eta perkara pikeun diri urang kacape-cape. Gitu. Allah tos nanggung kana rezeki urang, leres kitu nya. Kemarin teh kan tos dijelaskeun, jodoh pati bagja cilaka tos ditetepkeun pikeun urang. Jadi Allah teh Allah berarti nitah naon atau nitah ibadah. Rezeki mah berarti tanggung jawab kaula sawat Allah. Ya, anjeun malah kah neangan rezeki hotetat ninggalkeun ibadah. Pan eta aneh. Ibadah jadina antukna teu dipigawe. Ai perkara anu geus ditanggung urang hotetat, ari perkara anu disuprih ti Allah ka urangnya, urang ditotolerkeun. Ieu urang sok non, sok dilema teh nya. Sok dilema teh. Urang teu waspada dina perkara ieu. Sok sanajan mah isuk teh urang bakal di pasian rezeki teh saanu tos ditakar. Ya, tos ditentukeun ku Gusti Allah. Atuh berarti urang ulah nyorang ka hareup. Berarti sampurnakeun dina peribadahan nu ayeuna. Eta teh bagi salik mah kitu. Muridin mah seperti kitu. Antukna lamun urang nyawang ka hareup ye, misalkan ka isukan kumaha nya ieu kuring teh butuh saanu. Ieu jadi nyawang ka hareupnya. Ieu ruhani urang jadi berkelana tah, jadi waham jeung hoyali. Antukna kawajiban ti Allah ka urang dina poe ayeuna, dina waktu ayeuna teu kaperhatikeun. Eta nu bahaya. Non sababna atuh kahalangan bulamil wujud teh. Poek hate teh. Jadi sehingga ya gitu we jadi mung. Jadi kaganggu perkara akuan. Jadi nu dititah ditinggalkeun ari anu dijamin kalah ka dipigawe. Nya. Atuh saur Kiai Musonib eta teh bodoh. Bodoh kata toloyah pisan. Pancen ari teneangan mah teu datang. Eta mah cek rarasaan. Punten depan imang aja tauhid. Cek rarasaan eta mah. Cek rarasaan. Padahal mah seueur anu teneangan datangnya. Kira orang minta ceulik kira. Gitu. Kira orang minta ceulik ka Allah. Tapi orang dibere ceulik. Kira orang nyuhunkeun soca ka Gusti Allah berikut penglihatanana, tapi ku Allah dipasihan. Heger. Cacak-cacak teu dipentak ku urang. Matakan dina Al-Qur'an, ya ayyuhan nasuzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin. Jadi ukuranana saur Allah teh nanya ka urang, apakah aya anu bisa maparinan nikmat salian ti kaula cek Allah teh. Dijawab deui ka ku Allah nyalira teh, la ilaha illahu la ilaha illahu fa anna tupakun. Teu aya salian ti kaula. Atuh geus dibere ceulik urang mah teh menta sugan baheula. Gusti abdi nyuhunkeun cepil ieu. Sareng pangdanguna henteu. Teu diteangan eta teh kurang. Tapi dipasihan ku Gusti Allah. Berikut naon? Berikut pangdanguna. Tuh. Pan teu sing menta baheula urangnya. Henteu. Neangan teu neangan urang. Teu. Boro-boro neangan. Nya, menta ge henteu. Ka Gusti Allah. Ngaharepkeun oge henteu gitu. Ya, ngaharepkeun sing emot ka kadinya. Sing emot ka dinya. Berarti atuh cacak-cacak urang teu dipenta ieu. Allah mah masihan. Matakan heula keneh nu ngadua apa heula keneh Allah mere ka urang. Artinya matakan ya qodimal ihsan. Hei dat anu tipayun kanyaan. Anu tipayun kanyaan teh atuh luar biasa sampai urang diayakeun teh tos ditemrakeun abdi. Nah,
nikmat urang, rizki urang, bagja jeung cilaka urang tos disiap. Tos ditahsis. Kitu nya. Yani najamu sonib. Anal amrosanya nyana perkara eta maprugun anu dikosongkeun minhu tina itu umma iz qad qoma karena nyata geus ngalakonan geus ngurus bihi kana itu umma saha goiruka salian ti anjeun wa huwa ari itu goer ta goiruka teh saha eta Allahu taala Gusti Allah taala nutos ditangtukeun ku Allah saur Allah teh kaula ngajamin rizki pikeun anjeun dijamin rizki ku Gusti Allah pikeun mikuatan badan jasmani terus pikeun dijadikeun sarana ibadah ka kami saur Allah teh kitu ta eta teh tos dijamin ku Gusti Allah tos jamin sabenerna mah ribuh mah lain ku perkara anu tos dijamin ku Allah nya bikin jadi sarana ibadah urang mah lolobana ribuh anu ku perkara anu teu sesuai jeung kahayang urang ban nya eta lamun keur saukuran dunya pikeun naon pikeun ngalaksanakeun pikeun sarana ibadah mah eta tos dijamin rezeki madmun ku Gusti Allah tos dijamin tanggung jawab eta Gusti Allah urang mah pan hayangna naon berkilat bertingkat berpangkat eta kahayang diri urang sok padahal mah kasehatan geus dibere naon repeh rapi geus dibere di dapur masih kana aya kadaharan masih kana kitu ya urang mah kitu teh urang mah nafsuna hayang lubak libuk pannya hayang lubak libuk jadi we teu tumari mah kana pembagian ti Allah ayeuna eta sok teu karasa wa ma jeung ari perkara koma anu ngalakonan bihi kana itu umma saha goiruka lian anjeun eta la faidata eueuh paedahna pi kiamika dina ngalakonan anjeun bihi kana itu umma payakunu maka kabuktian naon kiamuka ngalakonana anjeun eta fudulan leulewiheun leulewiheun eta mah nuku Allah tos dijamin di teangan ku urang eta nu leulewiheun nya matak jalma nu lalaworan neangan rizki teu matak jadi lolong hate nya gitu keur ka ditu kaya cakat terang jalma anu lalaworan neangan rizki teu matak jadi ciri lolong hate tapi mun lalawora dina ibadah eta ciri lolong hatena ayeuna urang tapakuran ku diri urang urang teu lalawora dina milari dunya atawa lalawora dina ibadah nya kitu nya sok padahal mah dunya tos dijamin ku Gusti Allah moal doraka moal disiksa ku Gusti Allah pedah urang dahar jeung sayur kangkung misalkan poe ayeuna urang dahar jeung sayur kangkung ya poeana isukan mah kudu jeung renang misal moal mah disiksa ku Gusti Allah sukan beda gitu tapi lamun salat teu wusul kumaha disiksa moal atuh disiksa ari salat teu wusul teu dipikiran kan kitu ari dahar jeung sayur kangkung ku urang dipikiran kudu ditingkatkeun isukan ya kudu ditingkatkeun ayeuna mah jeung angeun kangkung isukan mah kudu jeung rendang leuh urang kudu tingkatkeun sugan aya tadi teh salat maghrib asa berkelana wae ieu teh isukan mah salat maghrib kudu ulah-ulah berkelana tah kudu teh kitu dibalik urangnya tah eta buktina mah nuturkeun kahayang nafsu nya nuturkeun kahayang nafsu teu taat ka Gusti Allah nya teu taat ilamun diamutan mun di tapakuran ku urang matakan sing bersihkeun ieu manah dina ieu solusi soalna ieu solusi dina jalan kahirupan layam bagi teu perlu naon ayat talab bisa yen saliru bihi kana itu pudol teh leulewiheun teh saha dul ukuli jalma nu boga akal jadi pikeun jalma nu boga akal mah masalah leulewiheun teh moal kudu saliru
teh kahati eta tos jelas sakitu ge. Leulewiheun ieu kuring teh nu ku Allah geus ditanggung dipigawe ari anu dititah ku Allah teu dipigawe. Eta leulewiheunnya. Tah migawe jeung mikiran anu tos ditanggung mah tah eta leulewiheun. Leulewiheun berlebihan lah eta berarti naon eta berarti eueuh paedahna. Eueuh paedah. Wa aidon sareng deui pihi itu dina pudol. Leulewiheun tarkul ubudiyati ari tinggal ubudiyah. Jadi dina pudol teh tinggal ubudiyah. Ibadah nama tapi cacat ubudiyahna. Ya cacat. Kusabab naon? Migawe perkara nu tos ditanggung ku Gusti Allah. Eta bodoh pisan eta jelema teh lamun cek Kiai Musan. Bodoh. Wa mudodatun jeung lalawananana atanapi jeung nentang dah. Ngalawan liah kami rububiyati kana pirang-pirang hukum rububiyahna Allah. Eta teh berarti urang ngagarap hiji perkara anu tos dijamin ku Gusti Allah, berarti eta teh urang nentang kana anu tos diatur ku Gusti Allah. Cacat berarti rububiyahna ge nya subhanallah. Wa munajati jeung nentang al qadari qadar papasten ti Allah. Wa inna ma khotoba pastina mitutur musonib al murida kasih murid bizalika ku itu kawal li annahu kana sanyana si murid ida tawajada di mana madep si murid li hadrati robbi ka hadrat pangeran wastagola teka tungkul si murid henteu sibuk maksudna bi auroditoriki ku wiridan anu diatur ku ilmu tarekat. Ari hakikat tarekat teh berarti suluk sareng taroki nya. Jadi kan aneh lamun misalkan ngaku tarekat tapi teu suluk jeung taroki. Jadi ngabahasa dina hikamah tarekat teh nyaeta hakikatna suluk jeung taroki. Wa amalihi jeung pirang-pirang amalna itu si murid tatolat maka kosong alaihi ka itu si murid naon asbabu ma'ashi pirang-pirang sabab kahirupan eta si murid pil golibi dina galibna. Tah di dieu nya sing kade sing ati-ati ieu dituturan ku Kiai Musonib tandana salikin anu leres-leres nya tanda salikin anu sidik. Jadi ngamaknaan dina arih nafsaka minat tadbiri teh karena naon? Karena lamun jalma hatena geus taroki jeung suluk ka Allah Ta'ala eta sok rada lambat asbabu rizkina. Tah di dieu dibedah ye. Jadi urang kudu waspada. Maksana kudu waspada teh kan ku masalah lambat ku asbab rizki nanya. Taleres nama lambat asbab rizki ge secara dohiriyah. Tapi sagala pangabutuh nama dicukupan. Lamun urang waspada ketika kersuluk jeung taroki. Mantakan kudu leres-leres ulah galide dina suluk jeung tarokina. Ieu aya ngabahasakeun engke puncakna. Puncakna dina nalika tos suluk sareng taroki engke puncakna dina wusulna engke. Lebih luar biasa. Jadi singkade arih nafsaka minat tadbir teh nya. Jadi anu tadi nama maju usaha ya. Pas jadi getol zikir hate nyang hareup ka Gusti Allah jadi lambat teh urusan rezeki teh. Nah, kitu tah. Jadi memang terus dicaritakeun nya ku Kiai Musan. Jadi ieu hal-hal ayat 3 perkara anu seuseut dina rezeki.
Jadi anu ngakibatkeun ieu mah cirinya ciri alamat. Ciri alamat hiji jalma bakal disesutkeun rezekina ku Gusti Allah. Nu kahiji nyaeta jalma anu dilaknat. Eta hiji. Matakan kudu leres-leres ya urang suluk jeung tarokin. Nu kadua jalma nu ahli ibadah can nepi kana makom sobar. Esok sesut rezeki. Nu katilu jalma nu keur suluk jeung taroki. Ya. Eta nu sok lamban dina rezekina teh tilu. Hiji nu dilaknat, dua hiji jalma can netep dina makom sobar, nu katilu jalma anu keur suluk jeung taroki. Sok lambat rezekina. Padahal mun tos usul mah eta teh. Mun tos usul gampang deui. Jadi sapertos bahasa HP mah tos di-recovery naon tah. Di-refresh kitu tah, di-refresh. Malahan mungkin upami tos usul mah eta teh leuwih gampang dari sebelumna. Ya, leuwih gampang dari sebelumna. Katakan aya bahasa, ieu bener aya bahasa heureun lengkah tadi aya bahasa heureun lengkah. Heureun lengkah. Heureun sagalana heureun kitu heureun. Paruntungan ngajauhan. Tah eta teh. Eta tah tilu anu seuseuh rezeki. Hiji anu dilaknat, dua anu jalma anu ahli ibadah can nepi kana makom sobar, nu katilu jalma anu keur suluk jeung taroki. Terus ari anu gampang rezeki kumaha? Ari nu gampang rezeki kahiji anu disungkun. Eta hiji. Anu kadua berarti kan sabalikna nya. Nu tahakuk dina makom sobar. Ya, mata ka makom sobar teh makom subur. Sok jalma sobar mah cekolot baheula jadi subur. Matak mun hayang subur kudu sobar. Subur ku naon? Subur ku kanyaah jelema. Eta teh kitu. Moal aya jelema nu keheul. Ya. Ka jalma sobar moal aya jelema nu keheul. Gan hayang boga pamajikan teh kudu hayang di nang hayang ditalak ku aing misalkan. Naon sababna itu ku sobar-sobar teuing gitu. Moal aya nu kitu. Moal. Jadi jalma sobar mah matak rarasepeun jelema-jelema teh. Ya. Matak rarasepeun. Mun jalma geus raresep, maka alamat rezeki datang. Ya, rezeki datang. Engke mun tos tahakuk dina makom sobar ya, nya. Tahakuk dina makom sobar, terus we ngalanjutkeun. Eta jelema teh tos aya dina makom sobar teh, ngalanjutkeun suluk jeung taroki. Seret deui tah. Seret tah. Lambat deui rezekina. Lambat. Laju wusul we ka hadrat Allah. Tah didinya jadi raja dunia akhirat. Ya, sakur nu dikeretegkeun bakal dohir. Ya. Di mana hayang we bukti aya. Mun tos usul mah. Bahasana saciduh mah tu saucap nyata. Aya salah sawios guru abdi kitu nya. Sampai dugikeun ka istrina teh kieu nyembatna. Apa sok atuh geura hayang. Geura hayang we apa cenah gitu kitu. Pan aya tos usul mah aya kahayang kareteg hayang we. Aya. Gitu. Sok cenah geura apa cenah geura hayang atuh supaya aya cenah gitu kan gitu. Sakitu. Tah eta di mana tos wusul sagala nu dikaretegkeun hadir. Didinya jadi raja dunia jeung akhirat. Kumaha jadi raja dunia akhirat teh? Akuan taat sakumaha ceuk manehna. Sadayana makhluk, badan makhluk naon bae oge taat. Nu diucapkeun bukti, nu dikaretegkeun bukti. Tah eta upami tos usul, ya. Jadi ieu dina makom suluk di mana jalma getol wiridan ngajalankeun amalan-amalan torekat. Ari torekat teh tadi teh hakikatna teh suluk jeung taroki nya.
Nah, jadi mun jalma ngakukeun torekat tapi teu taroki jeung suluk, ta eta mah disebutna torekat anu bohong, torekat kadzib. Ta eta teh asbabur rizkina sok dikosongkeun heula ku Gusti Allah. Ya, sok dikosongkeun. Engke datang we panggoda setan di dinya. Di dinya teh tah keur kosong rezeki teh. Tuluikeun coba tinggal tah logatanana. Paya tihi syaitoni tah keur kitu datang we kasih murid teh setan. Ya, datang. Kumaha wa yuwaswisu jeung ngaragu-ragukeun ngagoda eta si setan lahu ka itu si murid wa yasiru jeung jadi itu si murid eta yuda biru ngatur itu si murid mikir-mikir maksudna mikir-mikir pinapsihi kana dirina itu si murid dina hatena si murid umuron kana pirang-pirang perkara layako anu tumiba naon aksaruha lolobana itu si murid wazalika tah ari itu yudabiru pinapsihi umuron layako aksaruha nah eta yusgiluhu ngariweuhkeun nyibukeun itu dalik hu ka itu si murid tuh kadenya bisa dina perkara seperti kitu tah. Dina nalika kitu si salikin teh didatangan ku setan. Ya. Jadi setan teh ngaragu-ragukeun jadina teh kitu. Ngaragu-ragukeun. Jadi hatena teh diririweuh ku setan. Ku sabab naon? Ku sabab ngatur-ngatur, ngararancang hirup. Ya. Teu kaburu weh wusul ka Gusti Allah. Naudzubillah min daliknya. Naudzubillah min dalik. Matakan singkade urang kagoda ku si eta dina nalika urang keur suluk jeung taroki. Amatina perkara ieu mah penting soalna ieu. Setiap sadi dinten sapertos kitu. Komo dina ibtida mah. Amatina perkara huwa ari tu si murid eta bisodadihi aya dina bebenerana itu si mak itu mak payarjiu maka balik si murid amatina perkara wa ari itu si murid eta mutawajihun anu madep lahu ka itu mak jadi geus dikir getol dina amal-amalanana getol dina takah torekatna. Nah, ieu teh usaha teh jadi rada seuseut ieu. Kita ari bareto keur kosong mah. Keur jadi buraong keneh mah. Gampang usaha teh. Gampang. Nah, ari ayeuna geus jadi bener. Ya, geus jadi bener. Usaha teh meuni hese ieu teh. Cek setan. Balik deui sia deh. Kos bareto. Gerak mendingan biasa bae lah. Coba cenah balik deui teh. Lamun anjeun balik deui kos bareto eta dunya anjeun dibalikeun deui. Ah di dinya kade salikin diuji. Salikin diuji. Cek setan balik deui. Jadi nanti aing balik deui rek kos bareto. Nya rek kos bareto padahal geus balik deui ge teu matak jadi gampang eta teh. Ieu mah mantakan sapertikeun pengobatan TBC. Pengobatan paru-paru na salapan anu 6 bulan. Lamun ya, lamun kosong sapoe eta teh balik deui. Jadi mulai di nol. Nya. Ta eta teh hanas nuturkeun pangajak setan. Aya nu kituna, sanes aya nu kituna si eta teh seueur. Seseueurna. Aing sing suluk jeung taroki teh asa makin paruntungan ngajauhan gitunya segala macam tutup karugian teh terbuka terus gitu anas nut jadi ujung-ujungnya cek setan kita balik deui kos bareto dah ta eta teh rezeki anjeun dunia anjeun bakal dibalikeun deui ku Allah
Teh mah nanti si salik teh mikir-mikir kadinya. Eta teh digernyengan ku setan eta teh. Jadi antukna hanas nuturkeun pangajak setan ari hasil henteu. Ya. Cek kan bahasakeun tangkeng jadi kana jadi wilayah seset rizki seset ibadah jadi nanti. Naudzubillah. Anjeun ninggalkeun takwa jadi natenya muru-muru alam dunya. Singkat deh. Alam dunya teu hasil antukna teh bari ganjaran teu boga. Naudzubillahi min dzalik. Anas ku aing cenah wirid geus ditinggalkeun ieu teh. Hormat ditinggalkeun. Senin Kemis ditinggalkeun. Duha ditinggalkeun. Sugan teh cek setan bener. Ya, tah itu logatan nanti gitu. Majarkeun teh lamun heug balik deui cenah maneh. Jadi teh maju deui eta usaha maneh teh maju deui. Ari heug teh usaha teu daek maju, wirid torekat geus ditinggalkeun wirid torekatna teh. Eta mah jadi si malakama. Teu dunya, teu akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Mugi Allah taala ieu ngalindunginya, ngaraksa ngajaga ka urang sadayana dina perkara ieu. Ulah sampai tepikeun ka dunya teu beunang, akhirat teu beunang. Naudzubillah summa naudzubillah. Tah eta digoda ku setan. Ya. Terus saur Kiai Musonib ya iya mau pikeun urang ye. Kumaha cek Kiai Musonib? Kumaha lamun kajadian kitu? Lamun kajadian kitu, misalkan suluk taroki. Ya. Terus dunya mundur. Ya. Asbabur rizki lambat. Terus orang kagoda ku setan. Balik misalkan cek setan teh saya kebunya zaman baheula supaya dunia anjeun balik deui. Tadinya pan lain dunia nu balik. Dunia teu meunang ujungna. Naon ibadah morosot. Eta. Tah kumaha lamun kaayaan kitu cek Kiai Musonib. Wadawa uzalika. Ari tambaanana. Ari tamba teh naon? Obatna nya. Ari tambaanana eta istigol. Ya. Jadi di mana kitu kajadian kumaha nambahanana eta kasrotu zikri lobakeun zikir. Wariyadoti jeung lobakeun riyadoh. Di mana kitu kajadian geus eta mah zikir jeung riyadoh anu ditunda teh nya suluk jeung taroki anu ditunda teh kudu balik deui. Kudu balik deui kana zikir deui, kana suluk jeung taroki deui. Jeung aksaro tu zikri sing loba eta teh. Tuh nya. Kudu balik deui tapina dobel kekuatanan hakuduna. Gitu. Tibatan anu kamari. Da geus ecag. Eta tambahanana. Jadi kudu balik deui matak camkeun ku sadayana salikin saur ahli makrifat nuduhkeun yeuh kade sing ati-ati. Ya. Kade sing ati-ati. Seuseut rizki teh aya waktuna. Ya. Seuseut rizki aya waktuna. Sing emut seuseut rizki teh anu tadi nu dilaknat. Ya. Seuseut rizki teh. Ai nu dilaknat kumaha? Ai nu dilaknat mah berarti manfaat syarat alaihi matolibuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah bahwa minal malunin. Tete sebenarnya mah anu kagoda ku setan eta nu tadi teh. Sajalma anu ku Allah disesutkeun rezeki dunia akhirat. Neangan duit teu bisa ibadah mung. Eta nu dilaknat mah. Nah, atuh teu bisa neangan duit teh atuh hebat-hebat dina ibadah we eta teh alus kitu nya. Ieu mah nongan duit teu bisa ibadah mung. Matak cek kolot keun bae jang dah. Ya. Teu boga duit loba oge. Atuh ari maneh soleh mah kitu. Aing teh betah ningali maneh teh kan kolot bakalan kitu. Ieu maneh ngan duit teu bisa, ibadah teu becus. Aduh. Eta jadi teu dunya teu akhirat. Eta ciri nu dilaknat.
Nauzubillahi min dzalik. Tapi lamun jalma ibadah dibisakeun ku Gusti Allah, terus neangan duit teu dibisakeun. Tah mun kitu mah eta disebutna min warasatin nabiyyin. Eta disebutna eta jalma teh naon? Nuker lempang dina jalan wusul ka hadrat Allah, nu nuturkeun tapak lacak Rasul gitu. Jadi lain salah amal-amalannya nya ye. Dia bisi-bisi ngabahasakeun, ieu kuring suluk jeung taroke malah seuseut. Ih salah amalan boy ye. Tah lain ternyata. Ternyata lain. Ternyata eta bahkan ku Allah Ta'ala diberikan gelar naon min warasatin nabiyyin. Jadi tireng-rengan jami-jami anu nuturkeun tapak lacakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ku Allah dibisakeun ibadah. Ku Allah duit di pati teu dibogakeun ku Allah teh. Da keur dina perjalanan taroki jeung suluk. Taroki jeung suluk berarti ka hadrat Allah. Engke oge mun teu susul mah ku Gusti Allah teh diburusutkeun. Bakal loba deui eta rezekina teh lamun teu susul teh. Leuwih tibatan anu geus-geus. Gitu. Jadi tah eta teh puncakna teh jadi subur dunia, subur akhirat. Jadi di dunia jadi raja sabab makhluk taat kabeh ka dirina. Nu beunghar taluk kabeh ka manehna. Duit taluk ka manehna. Pokona mah sadayana makhluk anu di alam dunia taluk ka manehna. Matak sugih eta teh di duniana. Ya, di mana butuh terojol datang. Datang teh lain hiji dua kabeh datang. Eta teh kitu. Jadi anu dicamkeun kurang kade ieu setan ngagoda. Ya. Ya kurang keur eungkeut-eungkeut gitu, keur eungkeut-eungkeut suluk jeung tarok. Jadi kitu di mana-mana seuseut dina perkara rezeki sing horeng secara dohiriah na memang seuseut, tapi eta teh keur diraksa, keur dijaga ku Gusti Allah. Dina bab pangabutuh mah eta teh dijamin ku Gusti Allah. Jadi ulah sampai tepikeun ka ieu hate diserang ku pasukan iblis, diserang ku setan. Antukna ngalesotkeun ngecagkeun suluk jeung tarokina. Lamun seuseut dunya ibadah embung eta teh lanat disebutna nya. Lamun seuseut dunya tapi getol ibadah eta disebutna min warasatin nabiyyin. Mun seuseut ibadah gampang neangan duit. Nah, jadi salat teu bisa tapi duit merul. Eta mah tuh. Nah, jalma anu disungkun ku Gusti Allah istijrad naudzubillahi min dzalik. Jadi kitu. Hatta yarji'a sehingga balik anhu itu si murid naon asyaitoni setan. Jadi sing loba zikir loba riyado sehingga eta si setan jadi kabur. Dina nalika kitu balik deui kana zikir suluk jeung tarokina. Ya, balik deui. Kade aya waktuna ieu perjuangan soalnya. Perjuangan. Jadi aya waktuna anu tepat ya. Sing horeng sadayana ge atas pantauan Allah. Ya, sing kade ulah sampai dugikeun ka urang kapitnah dina keur kaayaan. Madakan kan memang eta salah nama sanes godaan dina nalika ulang suluk jeung taroki asbabul rizki lambat. Sanes godaan eta sabenerna. Memang perjalananna kitu. Perjalanan kitu ngan di balik godaan namanya tang dina keur situasi kitu setan datang balik deui sia keur kos baheula geuningan nu baheula mah kan geuning genah gitu kan geuningan baheula mah buru di juru buru dipanto pokona mah sareret jadi duit jadi berangkat jadi dolar kana gitu jadi multi jutawan jadi teh mending geus baheula dah ulah zikir ulah naon pa ecageun. Sok padahal dia cagan eta teu terjadi dunia balik deui. Nah antukna eta teh kasarung dina jalan gambrung. Eta sing kadenya sing waspada.
Ya kunaon ya hikmah nu kaopat anu ku kieu musannif dipertelakeun ari nafsa kabitat minat tarbiyat. Jadi memang awal-awal bidayah mah nya. Jadi jalmi-jalmi anu awal-awal suluk jeung taroki memang dina kaayaan seperti kitu. Jadi ulah kaget kitu nya ulah kaget. Tapi di sajaring eta secara dohiriahna lambat, secara dohiriahna hese, tapi memang secara hakikiah nama eta teh dicukupkeun ku Gusti Allah. Dicukupkeun urang sehat, pamajikan sehat, anak ngawararo. Jadi di eta teh dijamin. Jadi urang mah dina perkara eta lebih meningkatkeun takah taroke jeung suluk. Lebih meningkatkeun. Lain wilayah laknat eta teh. Ya, lain wilayah laknat. Nyata tadi teh anu wilayah laknat mah ibadah mung dengan duit mung. Eta wilayah laknat eta gitu. Ya. Wilayah laknat seuseut pan rezekina, seuseut rezeki seuseut ibadah. Ai wilayah ieu mah ai makom sobar memang gampang rezeki. Dina makom sobar. Seuseut rezeki berarti can tahakuk dina makom sobar. Eta mah sabenerna mah dina wilayah satan taroke jeung suluk eta mah. Tos taroke jeung suluk tah seuseut deui, tah dina mana-mana usul tah eta teh dikembalikeun deui ku Gusti Allah. Bahkan leuwih ti kitu. Leuwih tina anu sabelum-sabelumna. Katakan ngabahasakeun kieu. Jadi kunaon jadi raja dunia akhirat teh janten sagala disumangakeun kitu ku Gusti Allah. Nyata disebutna saciruh mertu saucapna teh kitu. Jadi henteu menjalankeun kasab ikhtiar tapi selalu ada terus. Lamun cek bahasa guru mah tidak mencari tapi duit selalu ada. Lamun cek bahasa guru mah kan kitu. Tah eta teh ngabahasakeun jalmi-jalmi anu tos makomna usul gitu. Makomna usul. Katakan singkadenya ieu aya waktu dina saat anu tepat anu dipaparin ti Allah kasalikin pikeun suluk jeung tarokina eta perjuanganan. Matakan sing waspada ngaganggu kana kagiatan-kagiatan urang suluk jeung taroki. Wa tahsulu jeung hasil lahu ka itu si murid naon arrohatu kangeunahan. Tuh, minta abid tadbiri tina capena ngatur. Saengga urang teh teu milu ngatur. Nya, teu milu ngatur mah urang teh jadi teu milu capek, rineh gitu. Atuh tinggal banungan we gitu, banungan. Tapi ngabanungan iradah Allah tetep urang jalankeun kasabna, jalankeun ikhtiarna, naon jalankeun hukum adatna, hormat hukum adat. Adapun bagian ahwal qulub berarti kan tingkah hate urang tah nyata dina pangajian, hasil dina pangajian cecebkeun dina hate urang. Dan memang tingkah hate urang kedah diatur menuju hadrat ahadiyatna Allah. Jadi sehingga urang teh bisa leumpang, bisa naik gitu. Jadi suluk jeung taroki ta eta teh hakikatna jalmi anu tarekot. Walidaku ayana kitu qala ngadauh musannif ijtihaduka pima duminalaka wallahu alam. Mudah-mudahan ya urang ngaos dina hikmah anu kaopat ieu mudah-mudahan sing ngajantenkeun hikmah pikeun urang sadayana nya. Pikeun ningkatkeun kekuatan keimanan urang, katakwaan, katauhidan, kamarifatan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urang dikuatkeun dina samudaya ujian-ujian urang teh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang diwusulkeun ku Allah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boh dina peribadahan secara ritualna atau napi peribadahan dina luar ritualna, mudah-mudahan Allah taala maparinan urang wusul nepi ka Allah Subhanahu wa taala sehingga urang salamet dunya sinareng akhiratna. Termugi urang sing dipaparinan panjang yuswa bari dibarengan ku kasehatanana
sehat jasmani sinareng sehat rohanina, dibabarikeun milik rizkina urang ku Allah Subhanahu wa taala, diaping dijaring dijaga diriksa keluarga urang, boh istri urang, murang kalih urang, atanapi sepuh-sepuh urang keluarga urang, mudah-mudahan cing diaping dijaring ku Allah Subhanahu wa taala salamet dunya sinareng akhiratna. Tur mugi deui urang sadayana sing dikersakeun istiqomah dina ngajalankeun suluk sareng tarokina ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihiniyah wa kuliniyatin sholihah. Nas'alukal ijabah ba'dal mazkur bi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wajada. Wal ali wal ashabi man qad wajada. Rahmat sinareng salam mugi tetep salamina. Rahmat sinareng salam mugi tetep salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina. Ka Nabi Muhammad sareng kula wargina. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim daiman ala mada. Wa sallimna minal afati wal balwa. Wa sallimna minal afati wal balwa. Mugi dinyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Tina pancabahya sinareng cocoba. Tina pancabahya sinareng cocoba. Allahumma shalli wa sallim.